Ce tinggal itu lauk kat aralus ya ce. Ah, untuk di baraju. Di manya lauk di baju aing geus wae. Jorang. Jora. Oh, kok malah mun abi gaceng. Yeh, manya lauk cenah nu gaceng. Ayo itu calana teu dicangkipkeun naon coba oge. Kok naon teh ce wae alus ya ce tuh warna-warni ce. Eta moal eta Naon? malah asup angin gitu. Buset. Dicai wae. Tapi aya lauk anu tidak tahu diri lauk naon. Gurame Salah. nila Salah. koi Salah. di Paraban wae pan. Salah. Naon atuh? Lauk nu teu tahu diri mah Heeh. lauk kembung. Lauk kembung. Ikan kembung. Nah, geuning. Geus nyaho mah enak kembung dicai wae lain lihat. Oh, udah jelemah. Itu mari di peromah atuh cek urang mah. Cuma ya wae asok nanawan teh. Tapi halus itu. Heeh. Set mun melak sero mah hiji beak kabeh. Eta mah lain melak lauk, melak sero di Paraban ku lauk. Oh, sero tuna di hiji. Heeh. Cak di kebo gara lile lagi. Ieu loba bisa bara puluh. Iya, aya bari sigana teh 70 siki mah, Ce. 70 siki. Heeh. Oh, jadi aya sikian lauk ge. Itu kan lauk aya sikian. Kan 70 siki. Kita koi sadayana. Koi, kabeh, Ce. Ai koi teh asalna ti mana? Lauk mana? Lauk Jepang. Lauk Jepang. Oh. Oh, sakura ta. Oh, Saminggu satu sakura ta. naon eta artina? Itu boga duit ta. Coba tinggali laukna, coba tinggali. Coba di kamera tinggali laukna. Kamera, waduh. Sehingga bisa nyawa lauk koi gitu. Anu kieu ngeunah di barang dahar ngeunah teh. Ngeunah. Oh sarua wae. Sarua wae ngeunah ngarada hanyir. Ora dah hanyir unggul. Heeh. Oh dicai wae sih. Tamat abdi teh alasan jarang mandi teh eta. Lucu tara mani? Jarang lah. Kunaon? Isin hanyir. Wah, beda urusan anak jelema mah teu mani-mani justru bawa hanyir. Pan lauk dicai wae hanyir. Heeh. Kumaha lamun urang dicai wae mandi wae ke hanyir salokos lauk. Beda urusan atuh ce aing ngesek nanawan teh atuh mah. Berarti teh lauk haram. Teu meunang di dahar. Imati iraha nu ngaranna lauk koi haram. Ayeuna kan lauk teh kana robrol eta teh. Heeh. Ngagibah. Heeh. Lauk di dahar ku urang. Heeh. Aing ngagibah dosa teu. Dosa. Terus lamun urang ngadahar dosa haram teu. Haram. Atuh meunang di dahar berarti haram. Wah gelo aing mah sesat ceuceuk. Eta lauk ngagibah. Ngomongkeun jelema tuh, jelema ngomongkeun urang cenah. Heeh. Lalu mun ditinggali ti kajauhan teh geuning nu ngomongkeun batur mah goreng do mungutna. Oh. Oh gitu. Pas beutna. Set nanya jadi jakus uing geuning kata. Ayeuna lauk ngagibah kan dosa ngibah. Sebenar. Terus di dahar ku urang. Heeh. Gara-gara dosa di dahar ku urang berarti haram. Heeh, badinya nama. Tong di dahar lauk ayana. Set aing menang Maraban deh. Oh nya. Oh ini Paraban. Paraban. Berarti lauk aneh. Tadi dosa ayeuna aneh euy kumaha mimitina. Oh jadi Paraban. Heeh. Kan purna Parabna pur ieu teh. Heeh. Nah jadi ban Parabna. Set mobil ber. Kapan ini mah di Paraban. Berarti lauk aneh ieu teu beukieun pur ieu mah. Teu beukieun pelet berarti biasa dibere ban berarti gua. Di Paraban cenah. Sip lah guys. Alhamdulillah ya Allah. Ya aya. Jadi aya suasana refleksi. Geuning naon teh anu aya suara air, suara ikan, suara refreshing nah jadi refleksi. Nu eta teh geuningan naon teh trali. Maksudnya jadi di naon teh musik-musik trali gitu. Lain atuh eta mah teh nyaho inget. Naonnya? Naon sih nu? Naon aya euceung ngomong naon? Naon teh? Terapi. Sok naon teh kemana-meni. Ngadenge aya cai ngalir gitu. Benar. Tadi ada cai ngalir teh kan ada sesuatu yang ngambang gitu tah. Naon teh tempat. Ngambang gitu. Juga teh waduk. Yes, sarua keneh tadi waduk. Pas di deugetan teh. Naon? Saong. Ada kamera. Saong ngambang. Angkleung. Aduh, aing aja mah wae